Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kene ngobrolkeun seputar tradisi anu sok dilakukeun di hari raya ku sebagian umat Islam. Salah satu tradisi anu sok dilakukeun di hari raya nyaeta sok saling kirim kupat atanapi opor dan lain sebagainya. Bahkan tahun ayeuna mah di Karawang Rengas Dengklok Kang Al-Fajri arek ngirim kupat cenah jeung opor ke Sukabumi. Dikirimna lewat JNT basi manten dibeureunna eta mah. Dan mata ulah Kang Al-Fajri ulah ngirim kupat mending kirim duitna wae moal basi teh mah. Kayangna cenah. Bohong ketak lain heureuy ieu mah. Nah, bisi ayat timbul pertarosan apakah ngirim kupat sok dilakukan di zaman Nabi? Jawabanana tara. Non sebabna sebab di zaman Nabi can aya kupat. Akan tetapi meskipun saling kirim kupat belum pernah dilakukan ku Rasulullah bukan berarti tidak boleh. Sebab ari saling kirim makanan itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sakumaha hadis riwayat Imam Tabrani an Anas bin Malikin katam piti Sayyidina Anas qala anjeunna nyarios kanal muslimuna yatahadawna ala ahdi Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wasallam silatan bainahu. Saur Sayyidina Anas, umat muslim ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh tos terbiasa saling kirim hadiah. Naon tujuanna? Silatan, sebagai bentuk ikatan tali silaturahmi di antara sesama muslim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarios, "Lau qad aslaman nasu latahadau min ghairi faqatin." Seandainya manusia masuk Islam, maka eta si jalma teh bakal saling mere hadiah sanajan tanpa kemiskinan. Maksudna sanajan tetangga orang beunghar kirim bae ke urang kupat, kirim bae opor, kan kege nu beunghar mare deui teh ka urang selain kupat opor tumpangan duit kan lumayan. Tapi tujuan mah selain eta sebenarnya mah tujuan mah sebagai bentuk usaha untuk saling memupuk tali silaturahmi antar sesama muslim. Selain hadis eta aya oge hadis anu sanesna masih keneh diriwayatkeun ti Imam Tabrani an Ummi Salamata, dicarioskeun ti Sayyidah Ummi Salamah anna mra'atan wahabat laha rijla syatin tusaddiqu bihi alaiha fa amaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tuqabbilaha. Saur Sayyidah Ummi Salamah bahwa pernah aya seorang istri anu masihan kaki kambing, kikil berarti meureun suku embe, sebagai bentuk hadiah atanapi sedekah. Kemudian Rasulullah miwarang ka Ummi Salamah supaya nampi kana eta sedekah ti seorang istri teh. Nah, ieu hadis oge biasa dijantenkeun dalil bahwa boleh nak seseorang saling mengirim hadiah berupa makanan, kupat, samping sarung, gamis atau lain sebagainya. Sebab upami hal eta dilarang, pasti Rasulullah moal mungkin memerintah Ummi Salamah untuk menerima eta hadiah. Ngan tangtosna saling memberi makanan ieu bukan dilakukan
hari lebaran hungkul ulah nepi ka arek ngirim makanan kata tangga engkewe nungguan lebaran. Iraha wae urang keur boga milik, sok unggal poe sugan saling berbagi makanan, itu lebih bagus. Wallahu a'lamu bishawab.